Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara nu kusim kuring deui hormat, wabil khusus ka operator sound system ehona di kirangan, saya di kirangan. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Jami Nurul Bayan, keluarga besar masyarakat Blok Salamanggu, Desa Maja Selatan, anu dimotori ku para kaula muda nu aya di Salamanggu, kalawan bantuan, dorongan, doa, dukungan, motivasi ti para kesepuhan, oge dibarengan ku segala rupa pengorbanan. Anu korban ku harta, anu korban ku tanaga, anu korban ku pikiran, sehingga hakikatna izin Allah nangtoskeun dina wengi ieu urang tiasa ngagungkeun mieling kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun jeung junan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sagala rupi pengorbanan urang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh sampereun di poe kiamah nu insyaallah bakal ditukerkeun sareng karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizkina, ekonomina, usahana urang dieu sing langkung dibarokahkeun kanggo bekel ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Makana pantes ku Nabi dipiwarang milarian dunia jang bekel ibadah. Kasbul halali wajibun, neangan duit tina jalan halal teh wajib kanggo bekel ibadah. Da teu jauh ti biaya ai kikieuan teh. Nepi ka satahun ya panitia kukurilingan mau proposal. Geus ka selecak dibanting ka ditu ka dieu. Alhamdulillah, da urang mah jujur teu munafik, butuh kudu doa. Duit teuing anyang hareupan awewe dina sirah tenakan duit dina sirahna teh butuh kudu duit. Heueuh doa butuh, duit butuh, leres teh butuh kudu duit jang bekel ibadah. Pan aya cara oge euceuk ge nu kuli macul misalkan di sawah batur panas panon poe teu dirasa, pan eta teh syariatna keur neangan duit jang bekel ibadah. Aya nu salakina ngojek berang peuting banting tulang ngakut penumpang ka ditu ka dieu tiris panas teu dirasa, syariatna eta keur neangan duit jang bekel ibadah. Kuring ninggalkeun keluarga unggal peuting ka kalayangan mapai lemur batur, pan ieu ge syariatna keur neangan ridho Allah. Astagfirullahaladzim, sia teh karake papangih geus mitnah. Urang dieu mah karari itu keur neangan duit ongkoh atuh geus kapalang dipitnah ayeuna mah.
supaya kuring di dia ngaji menang amal. Astagfirullahaladzim, ya karena duit deui wae engke kuring balik di dia mawa doa. Tersangka orang dia kalau Nabi Muhammad subhanallah. Butuh orang ku dunia yang bakal ibadah atuh lamun teu diwajibkeun yangan duit moal bisa nyeun masjid keren model kieu leres teu atuh moal ngayakeun moal bisa ngayakeun syariat Islam ibu ge moal bisa nutupan aurat pan eta nu dipake nutupan teh make duit meulina leres tolabul halali wajibun tolabul halali faridatun ba'da faridah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib jang migawe wajib gitu. Neangan duit teh sabada migawe wajib jeung jang migawe wajib. Ulah gara-gara dengan duit ge wajib salat ditinggal-tinggalkeun salah kaprah. Justru orang melelean dunia jang bekel ibadah. Da urang ge bisa nasib ke Mekah umroh haji pan syariatna doa heula karak duit. Dapir aku lempang ke Mekah sok hayang nyasar di laut. Mudah-mudahan sing digarampangkeun rezekina sadayana kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para kesepuhan, guru-guru sim kuring nu sami nampa hadir di haflah mubarakah bil khusus kertanapun Bapak ti Arga Lingga alhamdulillah tiasa hadir. Subhanallah urang nu ngora kudu kamotivasi abah tos sepuh terus hadir alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi motivasi jang urang nu ngarora ieu. Ya urang sing giat talab ilmu. Doakeun ya para ulama para kesepuhan sing diparanjangkeun yuswana, sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rezekina, tambi-tambi istrina. Ke teu kudu riweuh, teu kudu antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngajedog. Itu nini geus calang ngaprek amin teh jadi kunaon eta meni kagok geus atuh tinggal min ieu pamegat sadayana satuju ibu-ibu satuju pasti gampang teu kudu riweuh keun anu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini nu penting para ulama para kiai para asatid para anjang yuswa sehat wal afiat berkah ilmuna berkah rezekina dipaparinan turunan-turunan saroleh solehah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dipihormat mudah-mudahan sing dijadikeun pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipain mangga urang sami-sami manjatkeun biji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wasalam kaulujengan begitu tetap salawasnaku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana. Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para durriyah-durriyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atau tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di ieu tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh hapunten kalangkung pun lanceuk anu ti kawali tadi nembe pisan lungsur tina panggung dengan suara emasnya kori kita kebanggaan kita Kyai Haji Abdul Aziz mudah-mudahan segala rupi cita-cita sing dikabul anjeunna keur ngabangun pesantren tahfidz Quran sing diijabah ku Allah sing digampangkeun rezekina amin. Doakeun kori subhanallah suara emasnya dilantunkan ibu hoyong teu gaduh putra suarana kitu di pasantrenkeun teu rek jadi di mana yang buka budak bisa kori pasantren henteu jadi di pos ronda pasantrenkeun hayang boga budak bisa ibadah osok dididik ku indung bapana rada erang ngajawabna ge boro-boro ngadidik anakna indung bapana ge teu beuki majelis taklim gigireun imah pura-pura teu ngadenge aya nu kitu di dieu tuh kan aya jelas di dieu mimitina puguh tapi sanes ibu-ibu bapak-bapak ya mau ibu-ibu makana pengajian mah masya Allah di mana-mana paling kompak
jujur lain muji hareupeunana Pak tak kuring lamun ngeureun pengajian di Cikampek tara loba ngondang lalaki tara olok undangan disebarkeun 500 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batuk mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan ibu-ibu mah cukup 5 undangan ke 5 majelis taklim ibu-ibu nu datang 500 hebatna ibu-ibu tah ngan olok kejo eta panyakitna awewe teh tekop diasongan kue sasea songan ranginang tetetetetet jeung piringna leungit menyuguhan bapak-bapak awet oh di lebet bumi tadi ararawet cau ge awet bapak-bapak mah kararieut